Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sepuh, para wali jamaah hadirin sadaya, alhamdulillah nome urang sadayana sing anteun doa sing doakeun antawis abdi sareng para sepuh, sareng abdi kudu hadir sing anteun mudah-mudahan pangruang urang sadayana di antawisna aya sebagian di antara urang anu didorong ngadoakeun teh ku kaikhlasan, didorong karena Allah ngadoakeunana sabab lamun bahasa siri doakeun berarti urang ge butuh upang doa kemudian urang ge bayogi didoakeun ku sanes beureum sanes oge butuh doa urang di antara mawa nu matak hadir siri di pangaosan di mana wae ge boleh peureun ilmu tentang punya karu dikupingkeun anu didawukeun anu dibahas dibuat dan cantang tos kahartos kupingkeun teh kupingkeun we tapi berdari di ngadoakeun pasti didoakeun hadirna jadi urang pribadi didoakeun ku sanes satu urang ge ngadoakeun ka sanes harapan bari kedal baca Fatihah sasarengan dikedalkeun ngaoskeun Fatihah ngaoskeun shalawat sasarengan tah mugi we diberi pangruhan ti sadayana mudah-mudahan we di antarana aya menembus ka langit ka Allah Subhanahu wa taala kala didorong ku keikhlasan tiasa janten doa di antara tatangga doa di hadir ieu anu nganteur kana maksud jeung tujuan urang laksana amin ya Allah ya Rabbal oge sawarna tiasa janten sababia atana fi asbab doa urang mata ulur baraya anu hadir ieu ge laksana sakumaha nepi ka hoyongna mudah-mudahan eta di antara harapan eta ketol ngadoa teh kitu di antawisna dan akhirna tong leutik harapan getol ngadoa cantong tunepi cenah getolkeun bae nu penting mah diparentah ku Allah urang ngadoa ben sabagian jadi wasilah ibadah urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal naon sababna sakali deui catet ku sadayana setiap doa moal aya anu ngandung kaaweunan setiap doa moal ibadah kaaweunan teu boleh setiap doa mah ngandung kana kasayangan atana fi kamanfaatan jadi ulah cik urang aya didoakeun ku sadaya tapi urang mau ngadoakeun modelna urang hayang didengikeun ku sadaya tapi urang mau ngadengikeun ka rindu hartosna setiap jalma kum urang sadayana ai silih atanapi saling teh meureun didupikeun atanapi didoakeun oge urang ge ngadoakeun eta tawisna di pangaosan mah ageuna eta ge saresna ibu jeung kedal sumarios ngaoskeun Fatihah ngaoskeun shalawat eta di antara anu tangtos bakal janten nilai sae ka urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin nah kesempatan sae shalawat bareng Fatihah bareng eta teh yakin laksana atau ilmu nama meureun cantang tu cakacangkeun cantang tu apa mata ketetolan kitu keun tapi ngalengkah nama tos nandung kasaean kitu oge lamun didorong ku niat lain karena niat iseuning niat karena Allah Subhanahu wa taala itu jadi bekal kamu urang jadi bekal bari jaga lain mumpul di akhirat bahkan di alam dunia bahkan lamun teu boga bekal mah sahabat
Khalifah Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man dakhalal qabra bila zadin, sawai jalma anu asukan yang liang kubur hartosna teh geus paragat nyawa, pisah ruh jeung jasad maot ngaranna bila zadin, bari teu moal bekal, bari hampang bekal teh teu moal bekalan. Fakana marukibal bahro bila sabinatin, maka bukti eta jalma teh raqibal bahro seolah-olah neuleman sagara murni. Nah, neuleman sagara teh membasa bisa berlayar di lautan bila sabinatin, bari teu make parahu. Artinya teh untuk tumpakanana ngambah sagara bari teu make parahu, ngambah lautan bari teu make parahu. Jadi hartosna saha jalma anu asup kana kuburan maot, hartosna maot ngaranna pisah ruh jeung jasadna, bari dina kubur teh hampang ku babekalanana, tegasna teh koredas teu moal bekal anu sae. Ari disebut bekal teh artina teh mawa anu tuangeun, pantang kitu mawa bekal teh mawa tuangeun, mawa di alam dunya rek tuangeun rek artos. Pan ibu ge nyobaannya hari uang keung lamun teu mawa bebekalan kan. Teu mawa bekal, teu mawa tuangeun teh nyana artos kan hari uang. Sieun kalaparannya gitu. Paur ini tinitan teu bawa bekal. Akhirnya jadi otomatis rek ini di alam dunia kayak ini bakal kudu boga di alam kubur anu istuning teu balik deui ka alam dunia kudu loba bekelna. Cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq sakur-sakur jalma anu teu moal bekelna naon di antarana fakan nama raqibal bahro bila sapinatin, maka bukti eta jalma teh seolah-olah ngambah sagara ngambah lautan bari teu make parahu kawujeng kabayang, maka jadi seolah-olah teu make kendaraan gorowo ka ditu gorowo ka di hayang aya nu ngaku hayang aya nu ngarawel kerala pindah hayang aya nu nulungan, mana nu sih nulungan di alam kubur hayang didumakeun di alam dunya nanti nu harirupna teh anak encup lawar ka durur baraya teh hayang ngadumakeun butuh matak saur ajengan sepuh kapungkur maningannya aya teh nu marawat teh karuhun urang teh karena ngalangeun wah cenah ngadaguan doa anak incuna cenah kitu pansah sering ngopingan aya ajengan guru urang sepuh kapungkur ngadongengkeun teh kitu sing horeng ka hartos maksudna teh ngalangeun perilaku ngalangeunnya bahan itu ngalangeun teh ngarep-ngarep pangduana bihang jeung boga anak incu turunan gua bisa jadi anak nama hari-hari ente jadi atau harapan agung nama meureun lain anak keluarga urang unggul ngaduakeun teh di antarana meureun dulur atau batur oge ngaduakeun di antara hasilna ngadoa dulur batur ngaduakeun teh meureun di alam dunya nage da urang teu pelit ngaduakeun ka lian teu pelit ngaduakeun ka ngari-ngari pelit meureunna koreda embung hayang didoakeun hayang dipunjukkeun ari cek kasar nama teu aya timbulna nyata mungkin nalika engke di akhir ge moal pati jauh sendal kitu teh mandakhalal qabra bila janin taya bekal getol dan cenah jangan ini menggetol kepaosan getol eta teh jadi bekal jantan tuh ari didorong teh niatan niat naon aya al kibria naon aya niat kasombongan bisa jadi bea centang tuh jadi bekal bisa jadi lengkah nage indit nage teh janten amal sae mata kantos sesuatu disebatkeun ningan sampurnana amal teh hiji kun ilmu, dua kun niat, katilu ku sabar, kaopat ku ikhlas. Tadi antara didorong tuh berat ku ilmu atunya didorong letak getol ka pangaosan getol ibadah ibi mah ka mana-mana ge eta we meureun jadi bekal tah inditna doronganana tiasa janten bisa nu ngancurkeun bekal urang teh bisa ngancurkeun
tiasa hancur lebur bekal orang teh kunaon di antarana ku kasifat kasombongan urang sadaya. Bahkan ibu punten maksiat midamel dosa urang lamun didasaran didorong kus kasombongan urang sesah teh pangampuran teh. Uyahan deui maksiat urang ngalakonan dosa midamel dosa kusabab kasombongan diri urang sesah pangampura Allah nanti naon sababna tong bujeng pangampurana Allah da minta hampurana ge moal naon ku sombong asa bener. Uyahan deui naon sababna cenah ku sombong mah cenah maksiat ge hese dihampurana da bujeng-bujeng dihampura ku Allah da dirina ge ngarasa bener. Kullu masyatin an syahwatin fa annahu yurja ghufranuha. Ayatnya kullu masyatin sakabeh maksiat mun teh mah kabeh urang midamel dosa maksiat midamel anu bertentangan jeung parentahan Allah an syahwatin tina kahayang syahwat syahwat teh kahayang diri urang hayang beunghar hayang syahwat hayang wareg tua hayang dangdan jeung sagala rupa hayang boga kahayang fa innahu yurja kufranuha saestuna lamun urang midamel dosa maksiat didorong ku hawa nafsu urang ku syahwat urang gufra yurja ngarep gufranuha pangampurana eta teh biat tere naon sababna da kadang-kadang syahwat mah hawa nafsu mah sok kaduhung di akhir mangga dong emosinya hawa nafsu anu harum kampung tepuk pukul amok geus beak mah amok kadang-kadang hatina manah teh ngaku aduh ieu teh salah aing tepuk pukul amok mangga saprajeun ibu kitu mendodok nah gara-gara kacana ku syahwat urang ku hawa nafsu urang. Biasana ibu umat Islam anu sakeprul sakedetik sakedik ke dina hate aya iman nalika ngaberung hawa nafsu ngaberung teh ngagugu hawa nafsu urang milampah dosa beresna teh sok gede ku kanu masa jeung kaduhu. Mata tong aneh ibu kudah bingah punten kedah bingah nalika ece nalika ibi lamun tak santasna milampah dosa sok bijil rasa kaduhung eta teh didorong ku iman sing yakin eta teh kadorong ku syahwat urang mata ena harus kena iku syahwat kumaha tiasa janten ngadorong kana kasayan tiasa janten ngadorong kana kawonan naon geukeun nama kana kagorengan. Ayo wihandai lamun ibu hiji waktos hiji waktos kumeureunna loba sering tapi mun midamel dosa ngahare-harekeun kana parentah Allah kusabab urang kusuk ting kana pangabutuh hayang teu nyampurnakeun hayang teu nyumponan kana kahayang geus beres mah kadang-kadang beres mah rek laksana rek henteu terakhir mah teh sok aya rasa kaduh aduh aing mah nya kaduh dok teh digubrak ekonomi teh jalan kaduh hanas we borok mah salat ditinggalkeun ngaji henteu zakat ngahaja dingke-engke bahkan lobana mah henteu da hayang jadi ngamodalan hayang nyukupan ternyata nyukupan teu dosa ku Gusti tah eta teh dorong iman kudu bunga eta teh aya dorongan iman mata bakal dosa anu kitu mah nalika gubrak khusyuk ngegerakkeun rasa kaajrih diri karumasaan diri ka Allah enggal dihampurana teh ku Allah naon da didorong ku hawa nafsu jadi walungi rumasa Gusti benten wa kullu masyatin an kibrin lamun kabeh satiap maksiat kabeh urang milampah dosa an kibrin anu asalna tina kasombongan diri urang sombong rasa diri urang kade sombong teh bareng ngerasa gumede nu lain leutik ngerasa urang bener nu lain salah ngerasa urang mulia nu lain hina eta teh sombong fa innahu la yurja ghufranuha mangka sanyatana lamun urang nyieun dosa ku akibat kasombongan diri urang la yurja tebih tina arep-arepenan ghufranuha pangampurana teh
liana maksiata emot liana maksiata iblis ibu uninga dongengna riwayatna iblis dilaknat ku Allah kalawan sa abadi daya pangampura dongeng awalna mah hiji panaon iblis mah sombong tuh mata lamun urang midamel dosa ku akibat kasombongan diri urang sulit kemungkinan dihampurana naon maksudna teh da tong boro menta hampura tong boro-boro tobat dan sombong mah tetep milampah teh rumasa bener asa aing pang benerna bisa jadi asa aing pang taatna bisa jadi asa urang pang getolna asa urang pang solehna asa urang pang ahlina asa urang pang getolna pang rajina nu lain dorongan tidinya sombong teh la yurja kufranuha seuseut aya pangampura Allah naon sababna da golongan nu kitu mah naon maksiata iblis kana asalna teh pan iblis teh hiji naon sombong napan diparentah sujud ka Nabi Allah Adam alaihissalam ku Allah naon sababna boga rasa diri luhur ada mah karek brol diciptakan ku Allah iblis mangges pangheulana ke heula aing kudu sujud ka Adam pan gitu dilaknat ku kasombonganana kasombonganana Nabi Allah Adam minatu wajalan Adam makana asluha minasyahawati beda Nabi Allah Adam jadi enteung jang urang kan Nabi Allah Adam ge pernah midamel kalepatan kan kau nih ngapannya naon mati buah khuldi di sawarga karena dorongan ti babu hawa syahwat kahayang hawa nafsu dirayu diolok dirayu ngalaksanakeun dah we ngalaksanakeun dosa milampah eta jadi henteu da dorongan Adam lain Nabi Allah Adam lain ku sombong tapi ku syahwat ku hayang hatena ku hayang nyempona naon pangabutuhna kudorong eta tereh pangampurana teh naon sababna bisa jadi geus laksana mah gede nah hate teh haneueulna kaduhungna bisa jadi beda sareng anu sifat sombong nah nu paling berat mah sombong mah punten da bijilna dina hate dipayeunan Allah berat kaum punten telentikan sombongna urang nah eta teh lemah mah nya meujeul we sakieu mah nu lain mah leuwih ripu komo nu lain mah meujeul we ibi mah keulana sakieu mah meujeul we rada ngedul ka pangajian batur mah nya ngedul ka pangajian salat tara ka masjid tara ibadah tara euceum mah paling ngedul hungkul ka pangajian eta sombong sabenerna mah kade sabab nganggap nu lain leuwih hina nganggap nu lain leuwih rendah leuwih bodoh leuwih urang leuwih soleh tibatan anu lian mau kami eta teh saeutik sifat sombong eta deukeut eta jeung hate urang teh bonten teh akur sadayana naon meni nepi ka eces jentrek ku abdi dongengkeun da lobana kadang-kadang sok dijieun karetekna hate abdi ka kitu mata ku abdi didongengkeun teh bisa jadi sugan jadi panyepret jadi pecut jang abdi oge bisa jadi lamun ku abdi didongengkeun sugan jeung sugan ku ieu heueuh nya mangkaning aing teh mineng kagituan teh kana hate mineng kagituan teh kana hate tepiranya pada sajam 2 jam pengajian diajak teh meni marung pinarakan pan kitu urang kesombong teh kana hate ulah teh mangkani tadi teh la yurja gufronuha berat naon berat teh naon jauh kana pangampura naon sababna da bisa jadi didorong ku sifat sombong nalika urang nyeun maksiat asa bener urang ngalakonana teh asa bener teu ngarumasakeun eta teh pagawean maksiat satiap urang teu ngarasa dosa tina maksiat urang eta teh sarua jeung maksiat di alam-alam bae jadi bekal soleh urang ke di alam kubur si ngoreng da didorongna ku maksiat dikenyer geuning ku Allah mata naon pangamingon-mingon besena abdi pernahnya urusan ibadah mah
urusan agama mah urusan di akhirat mah kudu ningali anu saluhureun nu leuwih soleh nu leuwih taat leuwih ahli dina ibadah. Sababna supaya teu bijil rasa sombong, teu bijil rasa nyapirakeun kamuliaan. Supaya naon? Supaya jadi bekal diri urang teh di alam kubur. Ulah saur Abu Bakar Siddiq teh lain ibarat kekerlepan di tengah lautan, gorowo ka ditu, gorowo ka dieu. Wana ber ka ditu hayang didoakeun, berhayang didoakeun, hayang didoakeun. Pan ibu kesering bannya urang ge nya ngusahakeun barudak teh sina diajar ngaji, diajar sakola. Diajar ngaji bisa maca Quran wae mah, maca Yasin wae mah supaya engke emak atawa nini ningalkeun alam dunya teh marane teh maca Quran. Ari urang tara kakolot urang. Ari urang ka indung ka kakolot urang tara kan riweuh ari budak dipaksa tuh bisa kitu sedengkeun ari urang henteu kan licik. Liciknya. Nah, bisa jadi kata orang kekerlepan kata gitu mah nu hare-hare bisa jadi anak orang lagi hare tengah duaan wakeun acan. Bahkan hebatna lain ngumpul keluarga bahkan batur ge ngaduakeun urang. Matak cenah jeung ieu mah sok ngataun besok aya haul we tatangga baraya teu ngaduakeun ka sabenerna. Eta ngaduakeun salah sahiji nanya sae bingah teh pangdorong pangdeudel anak-anak keluarga ngaduakeun didorong ku tatangga jeung barayana ngadaruakeun kitu ge lamun ngariung ge bebarengan. Ngariung bebarengan jeung keluargana jeung sasadayana. Pan sering gua abdi sarioskeun nya ari tatangga di Aronang sedang ngadaruakeun ari anak keluargana kalah ngitung cangkedong we bisi urang kan dia ngaduakeun atuh ribet. Nangkani kebiasaan katanya. Nah abad nyarita kitu pan abdi ge minang ningali kitu teh panionangan teh kalau tetangga we nu ngadoakeun leko ajengan leko maca Yasin babarengan ban keluarga mah teu ber kali bisi kurang. Nyiapkeun besek nu teu hadir sawae engke cenah bisi piomongeun namun teu kabere nu pokona mah doana. Pan ge pan batur kenaon menang batur teu ngadoakeun pan ngadorong ge ari ngadorong mobil mogok ge didorong ari mobilna mau maju. Ai mobil lain cicing da keluargana hare-hare Pak. Lapur. Naudzubillah bin berikan deui man dakhala al-qabr urang teh bakal maut. Al-maut yati bagdatan wal qabru sundukul amal. Al-maut yati nu bakal kahareup bagdatan bakal datang teh anu teu dipikirakeun ku urang, teu disangka-sangka ku urang. Lain mungkul jang diri urang, jang batu ge urang teu nyangka. Kadang-kadang gering ripuh keningannya nu ripuh nama gerak panjang umur nurus digeletuk pan gitu. Bisa jadi gitu. Al-qabru sundukul amal ari kuburanana teh eta sundukul wadah amal teh. Panas wadahna badan nyiapkeunana teh sundukul amal wadah dina amal urang. Ternyata bila jadi bekal teh wadahna badag Eropea di papantes jeung segala pari jerona teh kosong molobong da memehna keur hirup di alam dunya teh loba didorong ibadahna teh ku didorong ku kasombonganana beah bengkak kabehanana ge teh aya wujudna. Itu lebar kacida atau tekalepan bila sapinatin lir ibarat ngambah sagara atau napi ngambah lautan anu dina lautan eta urang eueuh tutumpakanana eueuh parahu eueuh pikeun ngarawel cicing na urang supaya ulah dilelep nu pada akhirna mana anu bakal tah ya we da di alam dunya teh matak naon idamatat nu adam teh apa in qata amaluhu ila nutil rupa harapanana teh di arep-arep teh harapanana eta teh lamun urang melakeunana lamun urang ngamakeunana henteu didorong ku sifat sombong teh nu ibu sadayana sering ku abdi jadi prinsip sering ku abdi didongengkeun ka ibu sadayana sing yakin da sabenerna teh eceuk teh ieu teh loba ibadah nu dilakonan teh loba sautak saeutik sok loba dilakonan teh bujeng hingga urusan jeung Allah jeung papada manusia jeung tatangga di urang mah loba nyarian ibadah teh gotong royong
silih bantu jeung tetangga ge pana bojong higana nu papahit dinu hajat ge sok mantuan beuceut teh ieu teh kurang teh naon ciri sok mantuan sok sanajan ukur ku surat ondangan ge osok pan ngeubelan kana hajat teh pan teu dititah sabenerna tapi lahar teh nya heukeun eta loba kahadean teh loba ibadah dilakonan ku urang teh ngan ku loba mah eta sok bareng deui jeung kaawonanna maksiat dilakonan kadang-kadang plus teu aya leuwihna bahkan sesering nama geuning sesana teh aya negatif atanapi awonna mangkana cek Sayyidina Abu Bakar mangkade ngawaspadakeun bila mana man dakhala al-qabra bila zadin lamun aranjeun lamun jalma lamun urang asup ka kuburan maot ngaranna bila zadin eueuh bekal anu bakal marengan hanaangna urang eueuh bekal anu baris urang maturan di mana urang lapar atuh rek ngarep-arep rek tisaha meureun tisaha deui dari ibarat urang kekelepan di tengah lautan tah gitunya mudah-mudahan we tiap peringkat tiap paripola urang sadayana ibu urang sadayana naon mahal nu dilakonan ku urang sadayana jadi wujud amal sae jadi wujud bekal urang sadayana kade ulah didorong ku sifat sombong utamina mah sombong teh kade karena mah kudu ningali urusan ibadah mah kasaluhureun urang kanu leuwih soleh leuwih taat leuwih patuh urusan ibadahna dibanding jeung urang ulah ngabandingkeun gigireun urang ulah ngabandingkeun jeung tatangga atawa dulur urang anu leuwih kurang urusan ibadahna jeung urang naon sababna lamun ngabandingkeun jeung anu ngedul lamun ngabandingkeun jeung anu awon tah urang secara teu langsung bakal bijil sifat sombong leuh ajengan eceuk mah bulan kali ge ka pangaosan pan si anu masa kitu deukeut teu nolol-nolol aja teh sombong sabenerna mah urang teh ulah teh makanya beli gosok gitu di dice ulah jadi bibir mah usahakeun peper nah teh naon bijil kretek hate gancang tutupan kunaon istighfar leutik kita gancang la saghirata mal istimrar wala kabirata mal istighfar moal anu aya nu leutik dosa ke istimrar lamun dilakonan bertumpuk-tumpuk terus-terusan la saghirata mal istimrar moal aya nu disebut nu leutik sanajan bijil tina dosa leutik ge mal istimrar aya di bareng aya digaweanna terusan mah ditumpuk-tumpuk ya ada pira-pira dosa leutik itu terus mah kata geus numpuk ya dosa leutik dilakonan ku urang pake we kecap pira apan nyapirakeun urusan dosa jadi dosa leutik deui numpuk moal disebut leutik dosa urang sanajan dosa leutik maksiat urang sanajan anu leutik ari digaweanana ari diamalkeun urang terus sabarana wala kabirata mal istighfar moal kasebut moal bisa jadi gede dosa urang teh lamun teu oleh dibarengan istighfar sombong teh dosa gede tapi naon ku dosa gede gancang tutupan ku istighfar ulah bijil tina bibir kretek hate geus kretek hate ge nyipat nyapirakeun batur ngenteng-ngenteng bahan nyapirakeun batur ulah bijil gancang istighfar makanya urang sok kacalet normal da bibir teh sok ngadukung kana kakorangan jual bicil bibir teh urang ya sia eta kan gitu pada api kabeh mau ngobrol ka di nomornya di pangawasan ieu teh Allah kos mari manehna pan bisi kitu teh bijil teh ngan bisa jadi bibir ulah nepi ka naon ulah jadi naha bet ulah bijil tina bibir minimal bibir teu nyieun dosa cukup hate tutupan ku istighfar sabab lamun bijil tina bibir jadi dosa karena bibir kadenge ka kuping kuno liar dicaritakeun deui jadi panambah jadi no pada akhirna naon jadi nambah dosa la saghirata mal istimrar wala kabirata mal istighfar jadi kumaha supaya jadi bekal urang cek urang ngawanti-wanti nalika al maut yati baghtatan maut bakal datang jang diri urang maut bakal
bakal sumping dan bakal ngalaman ka diri nu mata takziah jadi fadol teh jadi keutamaan mata kalayat ka kulawarga nu ngantunkeun teh hadir di nu papayna jadi endeng jang diri urang teh supaya ngeling-ngeling tuh geus nyangguru ngaler mah nang karak baeut teh dulu atanapi anak anu dieukeun anu bebeakan urang ka jenting beak dengkak ngadengkak dibeak-beak teh ngabelaan nganyuk ngahutang korban sagala dikaluarkeun sagala ditamplokeun demi nyumponan kanyaan jadi nu bakal ngilu di kajero kubur mah anger nu bakal naon teh di antarana naon jadin teh amal urang teh sadayana mata di antarana mata jadi henteu geuning nu disebut beunghan nu disebut pangkat jabatan anu luhur beunghan rayon teh harta benda patulayah sagala rupa teh di antarana teh teu janten matok jang diri urang sadayana lamun henteu dijadikeun bekal urang di alam kubur mana nu jadi urang di alam kubur eta zakat urang tina harta urang teh harta zakat urang eta bakal jadi bekal infak urang sedekah urang anu jadi bekal teh nulung ka batur narang kawakan lian eta bekal urang teh nu di antarana nyieun kahadean tina harta benda eta jadi bekal teh lain tanah lain bon lain harta benda anu dititipkeun jeung anak incu urang bagikeun tapi anu dikaluarkeun ku urang anu dipake nulungan dina jurusan agama urusan parentahan eta anu jadi bakal ngicrik mangan diri urang sadayana tah kitu nya mudah-mudahan ibu sadayana diantawisna didongengkeun ku abdi jadi henteu khususna ka pribadi abdi kum intina mah da gegebegan sadayana teh sok gaduh raos urang ge gede da kabeh sagu salieur beh sautak saeutik teh urang teh kasombongan dina diri teh pasti we nyang karup wae sombong urang jag-jag keneh dibanding jeung nu kolot man geus taweh boh numpang geus dongkol loba panyakit bakal tereh kana maut urang mah jag-jag keneh panteu pancakah ti urusan umur mah sombong deui urang teh jag-jag meni tik-tik brak si eta mah ih sigana teh tereh urusan maut padahal paneus sombong siga umur teh anu urang anggar satak saya teh geuning urang teh nya abdi mah bageud da teu sombong geuning sok we urang bukakeun geudena mah loba kasombongan nu aya dina diri urang teh gitu da tanya mudah-mudahan we nya jag-jagna cantang tuh bakal ngadorong panjang yuswana diri urang nomutkeun dohir meureun ti dokter kesehatan mah jeung sagala rupa jag-jag sehat bakal panjang umur bisa jadi tere jeung sagala untukkeun nama Allah Subhanahu wa taala teu bisa diulurkeun teu bisa dipajukeun kitu nya nu ripuh gering-ripuh nu kadang-kadang loba keneh anu maot nama pan anu lurusna dibanding anu geringna kadang-kadang cek urang mah pantes nama si eta nya tik-tik berat anu gering kacida panjang umurna balik kana anu jag-jaga di antarana anu keneh yuswana kadang-kadang sok nyafirakeun ka nugas kalau terus bau taneuh cenah urma ibadah padahal cantang tupan umur mah tah eta teh sagulak sagilek teh sombong dina diri urang teh pana ceuk ulama tasawuf ulama sufi pun kadang-kadang kieu lamun ngangke-engke ibadah eta teh sarua jeung sombongna diri urang dipaeunkeun Allah leuletikan oge makanya urang teh mineng lain urang abdi ge mineng nya ceuk sarua beureun akur dur telor ke di jalan mana ke salat lohor teh angke we ditengah nepi barang ke di jalan bisa jadi cantang teu nepi teh eta nu pangmineng-mineng teh natanya dah na bakal yakin nepi gitu mata sok aya nu sufi manu apik mah sok ditilamanku insyaallah cenah kecapna teh insyaallah aduh tacan perengke atuh lah sugana engke miwahareupnya padahal boh sanang tu nepi urang hidup ka miwahareup mata sok ditilaman insyaallah teh pada nyampirakeun urusan ibadah dingkengke teh di antarana sok aya rasa sifat eta teh deukeut kana sombongna diri urang sadaya mohon beak eta teh ku sombongna urang tapi sadayana mudah-mudahan dopikeun ku abdi di antarana ieu teh mudah jadi enteun ka urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal
dilakukan amal ibadah mah supaya hayang meningkatkan, hayang digedekeun, hayang ditingkatkan, hayang disumatan. Sabalikna urusan maksiat, urusan dosa kudu diinget-inget ke urang teh mesti lakonan teh sabab naon bisa jadi ngadorongna tobat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nya dosa nya loba dosa teh abdi teh tos nyen pidorakaeun we urang teh nyen dosa bari tobat mah henteu kan 11 12 satu kitu mah geus doraka urang teh jeung keluarga jeung tetangga teh pinuh doraka urang teh cenah rumasa lain ge rumasa itu bibir mah tapi lamun rumasa mah jadi robah geus berisu pake teh eureun eta dosa teh. Lain urang ada sumasa we sok aya puntennya jangan punten we pangdoakeun asup doa wes abdi mah rumaos jalmi pinuh ku dosa. Abdi mah salat kitu balik cenah loba na diliwatan bari akar diliwatan keneh lain ge rumasa atuh kitu mah. Da rumasa mah tina asal sok diliwatan jadi henteu diliwatan, tina asal rusuhan jadi kalem jadi tenang eta nu rumasa. Pada sering abdi pangdoakeun ajengan sok ke ku ceuwe ku pangdoakeun pun anak afdal keneh doa mah nu jadi indung jeung bapanya tah abdi mah rumaos jalmi bodoh lamokot ku dosa bari teu ngomean diri teh sebenarnya orang teh mineng pagawean eta teh tapi mudah-mudahan we aya dibukakeun mah mudah-mudahan abdi tak cantang tos jasa aya didongengkeun mah tiasa janten hadir di antawisna ibu-ibu panginten sakedak-sakedik mah aya nu loba amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli